Pamirsa wilujeng patepang deui sareng abdi Bumi Aulia Sanjaya dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapindangkeunna nyaeta kapendakna situs anyar Batu Pasanggarahan. Situs anyar Batu Pasanggarahan, situs anu hiji ieu man mimiti kapendakna ti narasumber Guru Gunawan di salah sahiji sakolaan di Sumedang. Kitu nurutkeun tim panulis nu dipupuhkeun ku Profesor Dr. Nina Herlina Lubis, Ketua MSI Jabar dinten Senin 2 Maret 2019. Data awal kapendakna ku para panaliti tina Kompas Disnu eusina katela potret-potret hiji pasir jeung batu-batu alamna nu keur dieksploitasi ku hiji perusahaan. Pasirna ngajegir di Salerema, Desa Pasanggarahan, Kacamatan Sumedang Selatan, sisi saenyana ari naliana mah geus rada lila tina batu-batu anu kakala. Batu-batu alamna teh ukuran panjang kurang leuwih 2 meter, sisi 40 cm tina potret-potret kalinggali yen ieu paesan ngadung rupa-rupa batu. Di antarana pilar-pilar batu nu rek sarua jeung menhir. Tapi sanajan kitu, hiji menhir teh batu alam nu geus diolah ku manusa ke rupa-rupa kaperluan upacara. Boh nu aya tumalina jeung wangunan teras umpat, boh menhir anu ngandiri nu ngaleungkepan altar batu. Ina kasus kieu bisa dikaji ulang. Nah, di tempat ieu teh aya situs nu corakna megalitik sejen jeung batu-batu nu susunana sarua jeung batu-batu alam nu saperti tadi. Tur tu salila ieu dikarematkeun ku rakyat sabuduranana. Upabi bener kitu bisa jadi ieu kawasan jadi sumber batu-batu nu nyusun wawangunan teras umpak atawa upami kapangan paparabotan tina batu ku kituna bisa jadi ieu pasir memang bengkel tina hiji situs nu corakna megalitik. Dina hal ieu perlu dilakukan pangalitian nu leuwih jero. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.